Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi kodaretinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra. Masih dina judul Utari Nagih Pati anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam isuk-isuk maju ka beurang. Nyatana ka kadang warga lembur Cibodas anu mana harita nuju ngarobrol di bumi namang Sukro eta hanca teh nya. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Aduh, matak bingung atuh kieu mah jigana lembur urang teh moal aya katengtreman. Salila eta jurig masih keneh ngaganggu sarta geus pasti anu ngaronda oge moal daraekeun. Datang tuh bakal sareuneun. Leuheung basa saukur nyingsieunan. Tapi kumaha lamun ngaroga hala sarta menta korban nyawa. Samalah ceuk pamikir kuring mah. Maotna nyimintar si anakna Bah Icang oge aya hubunganana jeung jurig hulu anu mucung hul tina jero talaga. Lantaran basa dina peutingan nyimimin luncat tina luhur gawir teh, si jurig hulu nembongan ka urang sararea. Tah kulancaran kitu nya kudu kumaha atuh pilampaheun urang palebe. Ceuk Pak RT harita nanya ka palebe anu katempo bangun anu keur mikir. Ya lamun kieu mah tangtu ieu teh pasoalan berat Pak RT. Terus terang kuring mah bingung. Lantaran lamun dipikir-pikir mah aya benerna. Jigana mah maotna nyimimin teh aya hubunganana jeung si jurig hulu. Nya, tapi jurig di mana atuh anu geus ngaganggu kana katengtreman urang teh? Urang teu bisa cicing bae palebe. Sarta sagancangna kudu bisa nyieun tareka. Lantaran lamun diantep bisi beuki ngagalaksak. Tembal Pai Ici milu nimbrung kana caritan palebe jeung Pak RT. Nya Pai Ici kaharti ku kuring oge. Tapi samemeh urang nyieun tareka, adena mah urang kudu bisa nalungtik heula kana ka sang tukangna. Ari sabab moal samata-mata manehna oge ngaganggu. Tangtu ieu teh aya hiji kajadian anu can kanyahoan. Tah eta anu kudu bisa kabuka teh. Ngadenge caritan kitu Pak Ici ungut-ungutan tanda ngarti kana sakabeh caritan palebe. Kitu deui sakur anu araya di dinya. Tapi hanjakal saurang oge can aya anu nyaho kana sababna. Ku ayana kitu pasoalan ieu teh jadi bahan pikiran sararea. Ya kedah kumaha atuh palebe ari geus kieu? Nyakeun lah saheulaan mah Pak Ici. Lantaran kuring can manggih jalan pikeun ngarengsekeunna. Tapi lamun ceuk pangrasa kuring, urang sakabeh teu kudu sieun teuing. Sabab naon? Sabab si jurig hulu teh moal ngaroga hala ka jalma nu teu boga dosa mah. Lamun parang nembongan eta mangan saukur nyingsieunan atawa meureun rek menta ditulungan. Tah lain kitu anu ditepikeun ku si jurig hulu teh. Apan cenah manehna teh menta tulung sangkan dipangnubuhkeun deui sirahna. Kitu lain. Laras kitu palebe.
Manehna teh menta tulung tapi da kumaha atuh boro-boro hayang nulungan. Nempo bentukna anu kawas kitu mah anu aya kalah ngajoprak apan kuring duaan oge. Kitu deui Mang Sukro. Deuk Usman bari melong ka Mang Sukro anu ti tadi teu kecet-kecet. Nya atuh da soak Mang oge ari nempo anu kawas kitu mah Jang Usman. Da geuning muni matak ginggiapeun rupana teh. Walon Mang Sukro bari nyerengeh seuri. Punten palebe. Abdi bade ngiring tumaros. Ceuk Jang Ahmad anu ti tadi milu ngabandungan. Nya sok bae Jang Ahmad rek nanya naon ujang teh. Jawab palebe bari neuteup ka Ahmad. Kieu palebe. Tadi salira nyaurkeun pamisi jurig hulu moal ngaroga hala ka jalma anu teu tuah teu dosa. Tapi naha Kang Mamat sareng Kang Udin mah apan dugi ka kantos ngalaman 2 kali diudag-udag ku si jurig hulu teh. Malihan mah wengi tadi dugi ka ngalaman tatu sarta awakna oge meuni raca tapak kuku. Kawasna mah eta jurig teh ijieun pisan ka manehna mah. Nah naon hartosna lamun kitu? Nah maranehna ngagaduhan dosa kitu ka eta jurig? Atanapi kumaha palebe? Kitu ceuk Jang Ahmad. Hatena kacida ngarasa panasaran. Ari palebe katarang maneh rumenghap ngadenge kitu teh sarta terus narik napas panjang. Jang Ahmad, pananya anu ieu mah hampura Bapak teh teu bisa lamun kudu ngajawab. Lantaran sieun nyalahan jeung deui apan urang teh ulah sok tutudinganan. Sarta ulah sok goreng sangka. Tah ayeuna mah keun urang saraksian we ku sararea. Nah kumaha anu saterusna. Sapi lamun ujang aya waktu, datang bae ka imah cangke urang ngobrol di ditu. Nya ngarasal se maksud teh. Tangke ku Bapa rek dijelaskeun. Oh, subuhun mangga atuh kitu oge palebe. Insyaallah engke pami aya waktos anu rine abdi tangtos bade ngabujeng ka ditu. Nya heug atuh ku Bapa ditungguan. Tah ayeuna mah kulantaran waktu geus beurang jeung deui tangtu loba anu boga kaperluan. Sajaba teh kitu Mang Sukro jeung Jang Usman jeung Jang Duloh oge geus sadar. Hayu ayeuna mah urang baralik we heula. Keun ngobrol mah engke urang teruskeun deui. Sabab kuring oge rek neang sawah ieu teh bisi kaburu beurang. Palebe mungkasa kabeh obrolan. Lantaran waktu teh geus maju ka beurang, anu tangtu urang lembur boga keperluan sewang-sewangan. Nya palebe cukup sakieu we lah ayeuna mah. Da kuring oge sarua boga keperluan. Urusan si jurig hulu keun engke urang pikiran deui. Ceuk Pak RT bari jung nangtung terus amitan ka palebe. Kitu deui kanu boga imah. Jeru turun kaburuan dituturkeun ku nu sejena. Harita pating kolesed terus baralik ka imahna sewang-sewangan. Ahmad jeung Odang duanana bareng baralik bari mawa hate anu pinuh ku rasa kapanasaran. Pangpangna Ahmad ayeuna mah jadi neundeun rasa kacurigaan ka si Godeg jeung ka si Gojin anu geus 2 kali diganggu ku jurig hulu jeung jurig buntung anu datangna ti talaga. Samalah Ahmad boga sangkaan lamun anu jadi jurig hulu teh tayalian ti Utari anu jadi adina. Lantaran cara maotna kawilang teu wajar, jadi teu mata keheran lamun ayeuna arwahna marakayangan. Kasugri kaum dangu, mangsa alam geus beuki beurang bae. Panon poe geus luhur moncorong nyangan alam ti lemburan. Langit bengras taya aling-aling mega bodas ayang-ayangan mata kuaas. Angin leutik ngahiliwir nebakan adang daunan pating arulang jeung pating garupay. Manuk atuh recet di sarada pating ara celok jeung baturna bangun anu kacida galumbira. Kupu-kupu pating galeber ngurilingan kekembangan anu meujeuhna keur bareukah estuning matak betah jeung matak waas. Dina kaayaan kitu, di imah Mairoh aya 2 urang lalaki anu keur pating jarentul.
Sakapeung mah sok kadenge bari humarurung jiga anu keur ngarasakeun kanyeri. Aduh, tarang aing nyeri euy. Jong dieu gora beugeut meni raca. Gara-gara si RT ni takaronda jadi ngalaman kieu yo. Aduh. Ceuk si Godeg ngamimitian cumarita bari ngarampaan tarang jeung beungeutna anu karasa nyeri jeung peurih. Sok sanajan geus diubaran oge tapi ari nyerina mah masih keneh karasa. Samalah beungeutna katara bareuh tapakuku ngadaradad da puguh dicakar ku jurig buntung. Alah dewek oge sarua ripu awak teh euy. Samalah tuh tempo suku anu tigesruk oge meni dadas kieu. Jeung deui dada dewek oge sarua. Raca tuh tempo ku si lain tuh. Tapi ari ceuk dewek mah lain gara-gara si RT anu nitangaronda. Tapi ieu mah gara-gara si jurig hulu jeung si jurig buntung anu ngalakukeun ka urang. Sok we geura inget-inget. Apan harita manehna teh ngancam ka urang rek maehan. Walon si Gojin bari rada muringis. Da puguh sakujur awakna karasa nyeri jeung rarengkeng urut peuting tadi lulumpatan basa diudag ku jurig hulu. Boa-boa si jurig hulu teh rek ngajalankeun acamana euy. Aduh kumaha atuh ari geus kieu. Sabab dewek mah jadi ngarasa keung jeung tetentrem. Sok sieun si jurig hulu datang deui sarta bener manehna rek maehan ka urang. Cing atuh pikiran euy. Tembal si Gojin hatena kacida ngarasa hariwang. Bareng jeung kitu torojol Darja nya barang nempo kana kayan baturna duduaan puguh meni olohok. Aih Godeg Gojin. Kunaon maraneh teh eta awak nepi ka kitu? Jigana mah geus gelut nya. Gelut jeung urang mana jeung deui naha teu ngajak-ngajak ka dewek. Beut ngerakeun sia make jeung eleh gelut. Lamun rek gelut ajak atuh aing yeuh. Saha lawan maneh teh ah? Eta awak nepi ka ruksak uluh. Bejakeun gelut jeung saha? Darja langsung hohoak bari melong ka sobatna anu dua. Malah terus rutret nitenan kana kayan awakna. Hatena ujug-ujug ngarasa panas sabab ceuk pamikirna mah sobatna teh eleh gelut ku batur. Darja, cing sok diukeula ka dijah tong waka ku gerobokan kandeng. Jeung di era bisi kadege ku batur bisi pajarkeun aya naon. Si Godeg nitah diuk ka Darja nu keur nangtung ngabadegah. Nya Darja sok kadinya diukeula. Ulah waka ambek dah kuring duaan mah. Kieu sote lain alatan geus gelut jeung batur. Ceuk si Gojin mairan bari rada muringis kitu teh. Kalacat Darja unggah ka tepas tuluy gek diuk hareupeun baturna nu keur pating puringis. Oh jadi si lain duaan teh lain geus gelut nya. Darja tumanya deui bari mencrong ka sobatna. Hatena kebaku ka panasaran. Nya dewek duaan mah. Kieu sote lain lantaran eleh gelut. Tapi kunaon atuh? Cing sok caritakeun ka dewek. Kieu eta teh, oi. Eta euy sok radengekeun geura. Derek-dek si Godeg nyaritakeun kajadian peuting tadi. Ti barang indit ngaronda nepi ka mangsa harita sakabehna oge ditete keueuh anu kaliwat. Sabab ngarah ka harti jeung ngarah jadi bahan pamikiran pikeun Darja anu jadi sobatna. Ari Darja anu keur ngabandungan puguh bae meni molohok. Hatena asa kurang percaya narima beja kitu teh. Tapi lamun nili kana kaayaan dua sobatna. Ceuk pamikirna asa piraku make wani ngabohong ka manehna. Tah kitu anu karadapan ku kuring duaan teh ja. Untung aya si Ahmad jeung inung babana anu narulungan. Dalam henteu mah boa-boa dewek duaan ayeuna geus tinggal ngaran. Si Godeg mungkas sakabeh caritana. Bari melong ka Darja anu keur ngabandungan. Oh jadi kitu nya anu kajadian tadi peuting teh. Nya kitu. Jeung deui piraku si laing teu ngadege kana bejana. Apan ku alatan kajadian tadi peuting teh meni mata kuyur salalembur. Tapi da dewek mah can ngadenge bejana tuh euy. Sabab karek oge hudang sare bieu teh. Nya langsung datang ka dieu nya hoso teh aya kajadian anu sarupa kitu nya kakara ayeuna we ti si laing Godeg. Ceuk Darja ngawalon kana caritan si Godeg. Sababnya manehna mah can nyaho kana kayaan di lemburna anu ayeuna keur meujeuhna guyur
alatan kadatangan jurig hulu anu ngaganggu kana katengtreman sararea. Oh, mata kari udang teh tong sok berang teh ingat euy. Jadi weh telat menang beja teh. Si laing mah kapenderian. Tembal si Gojin bari ngareret ka Darja. Kop kana dompet bako terus ngalinting daun kaung. Gur diseungeut terus ngelepus udud haseupna katempo mulek ka luhur. Aduh, kumaha atuh ari geus kieu? Ceuk Darja bangun anu ngarasa bingung. Kumaha naon euy? Namun kawas anu keur bingung. Tanya si Gojin bari melong. Ari si Godeg harita jempe bae temilu cacarita kalah terus ngayapan tarangna anu karasa nyeri da puguh bareu. Dewek teh bingung euy. Sabab apan peuting engke teh malam Jumaah. Lamun nurutkeun rancana anu geus dijieun teh heula, nya tangtu dina peuting engke rek ngajalankeunna teh. Tapi kumaha da kayaan awak manehna oge keur teu cager geuning ayeuna mah. Jigana gagal atuh ah. Darja rada hanjaluk. Sabab geus pasti rancana nu ti heula moal bisa dilaksanakeun. Ya, nurutkeun pamikir dewek mah. Rancana nu geus dijieun ti heula geus tong bakal jalankeun. Lantaran lamun dina peuting ke kuring mah teu sanggup. Sabab awak oge sakieu kaayaan ripuh jeung nyeri. Nya, tapi lamun teu dijalankeun dina peuting ke terus rek iraha. Darja nanya bari mencerong ka si Gojin anu keur nyarande kana tihang. Gampang basolan eta mangke we atuh lamun dewek duaan geus cager. Sabab lamun dina kaayaan awak sarupa kieu, cing, sok kumaha lamun aya kajadian gelut? Tangtu bakal mata kripuh. Nya bener ja. Dewek sapamadegan jeung si Gojin. Jeung deui apan engke teh. Malam Jumaah, dewek masieun bisi si jurig hulu datang deui. Matak moal ka mamana peuting ke mah. Engke lah ngajalankeun rancana anu eta mah lamun kuring duaan geus cager deui sarta kaayana geus aman teu da gangguan si jurig hulu. Tah, kumaha lamun kitu satuju? Ceuk si Godeg nyaritana Darja pisan. Lantaran manehna ngarasa teu sanggup lamun kudu ngajalankeun rancana anu geus dijieun ti heula dina peuting engke. Nya heug atuh kuring satuju kitu oge. Tapi lamun si laing duaan geus cager kudu gancang ditangtukeun deui waktuna. Lantaran aing geus teu sabar hayang geuranyieun balitungan jeung si Darma. Ceuk Darja, paromana katara bangun anu ijid pisan ka Darma anu jadi lanceukna. Nya, tong hariwang tangtulah masalah eta mah ku dewek duaan oge pasti bakal dibantuan. Tapi sacan ngajalankeun eta pagawean, urang teh kudu nyieun heula akal tarekah euy, sangkan kadituna lancar. Tarekah? Tarekah naon maksud si laing teh Godeg? Kieu ja. Geus 2 kali dewek duaan teh diganggu ku si jurig hulu jeung si jurig buntung. Tah kulantaran kitu dewek karasa tetentrem sarta moal bisa bebas laluasa. Komo dina wanci beuting bah. Nya terus terang dewek masieun. Taku sabab kitu dewek boga niat rek menta tulung ka hiji jelema anu geus biasa sok yang hareupan pasoalan anu aya pakuat pakait jeung bangsa dedemit. Tak kitu, walon si Godeg bari melong ka baturna anu dua. Anu keur pating poloho kawasna mah acan ngarti kana maksudna. Ke. Jadi maksud maneh teh rek menta tulung ka dukun kitu? Nya kitu maksud kuring teh Darja. Rek menta tulung ka dukun. Ari menta tulung teh menta tulung kumaha Godeg? Cing sok jelaskeun. Lantaran dewek mah asa can ngarti ieu teh. Ceuk Darja nanya deui da puguh bener manehna macan ngarti. Nya maksudna menta tulung teh sangkan urang tiluan dipangjagakeun tina gangguan si jurig hulu. Jeung deui kuring teh hayang nyaho naha saha si jurig hulu teh. Make jeung ngakalakeun. Ya sugan jeung sugan bisa kabuka lantaran dewek mah boga curiga. Lamun si jurig hulu teh moal salah si Utari anu marakayangan. Cing sok geura pikiran ka dinya. Si Godeg nyaritana Darja pisan.
Tapi rada lalaunan kitu nate da puguh bisi aya anu ngadenge kana obrolan maranehna. Tah sarua kitu pamikiran dewek oge. Tangtu anu jadi jurig hulu teh si Utari lantaran paena panasaran sarta ayeuna rek males ka urang. Ceuk si Gojin sarua manehna oge sapamadegan. Jurig si Utari. Darja ngagerendeng sorangan. Ari tarangna katara kerung bangun anu keur mikir. Nya jurig si Utari anu kumaneh dipaehan Darja. Piraku boho deui. Wah mustahil sarta teu asup akal. Maknya jurig si Utari. Jeung deui lamun bener si Utari ngajung jurigan nah teu datang ka dewek. Apa dewek anu modarana oge? Mentong sok sombral si Darja. Hayang kadengeun teu datang ka maneh sote buah acan atawa masih nungguan waktu anu tangtu. Mentong sok sombral Darja. Buah peuting ke mah datang geura ka maneh ja. Sabab maneh jiga anu teu percaya geuning maneh mah. Kitu ceuk si Godeg jeung si Gojin bari melong ka Darja. Justru alus lamun datang ka urang mah euy. Sabab dewek mah hayang nyaksian ku panon sorangan. Jadi lain ukur sakadar beja ti jalma anu sok ditarambahan sarta dibarumbuan. Kumang rupa beja anu bohong. Tah lamun geus ningali, karek dewek rek percaya 1000%. Nya heuh sok kumaha maneh we atuh rek percaya heung teu percaya oge kajeun lah. Dangke oge lamun geus kajadian tangtu bakal karasa ku maneh sorangan. Moal teu ngagoler tah bari ngaburbot hitut. Ceuk si Godeg bangun ngarasa keheul ari Darja kalah seuri nyerengeh bari terus awakna nyarande kana tihang. Samalah katempona mah kawas anu teu pati malire kana kahariwang sobatna. Sikepna tenang bae teu nembongkeun boga kasieun. Godeg ari dukun anu dimaksud teh saha ngaranna jeung urang mana? Bener manehna geus biasa adu hareupan jeung pasoalan dedemit. Si Gojin nyambung deui kana caritaan anu tadi nanyakeun ngeunaan dukun teh. Nya kitu. Samalah lain ngan ukur adu hareupan jeung dedemit bae. Sok sanajan adu hareupan jeung setan, siluman, teluh, warejit ganggaung. Bisaun, geus pasti bisa ngalawanan. Sabab pangabisana teh kawilang luhur sarta geus moyan dina bab pangartina mah. Jigana di lembur urang mah moal aya nu sanggup mapakan kana pangabisana. Tapi saha ngaranna jeung di mana dumukna? Ceuk si Gojin beuki ngarasa panasaran. Ari ngaranna mah Mbah Dewuk katelahna teh. Mbah Dewuk? Urang mana manehna teh? Ari cicingna mah di Pasir Nangka. Tapi aslina mah ti Tatar Kulon datangna ka lembur eta teh ngumbara cenah. Lantaran kawin jeung urang dinya. Ari umurna kira-kira pantaran kumaha anu ngaran Mbah Dewuk teh? Nah ngura keneh tengah tubuh atawa geus kolot. Si Gojin tetelepek nanyakeun ngeunaan Mbah Dewuk. Da puguh hayang jelas. Ya ari umurna mah ngurah henteu kolot teuing henteu nya kira-kira aya tengah tubuh mah. Ngan boga tangtungan anu jangkung gede, weweg turus sembada. Samalah leungeuna oge babaling bingan sarta sok make geulang bahar. Ramuna pinuh ku batu ali ari kumisna hidung ngajedik jiga hileun. Sirahna sok make iket barang bang semplak. Tapi buukna mah botak. Lamun pareng keur ngomong sorana tarik teu bisaeun laun kawas anu sesentak. Si Godeg ngajelaskeun ciri-cirina ngeunaan saurang jalma anu ngaran Mbah Dewuk. Ngadenge keterangan kitu si Gojin unggut-unggutan. Ari Darja teu pipilueun ngomong harita jempe bari diuk nyarande ka tempona bangun anu salese. Ya lamun kitu mah hayu atuh urang panggihan ka ditu. Nya hayu tapi rek iraha inditna. Lamun bisa mah urang kudu sagancangna euy. Kumaha lamun poe isuk? Ceuk si Gojin manehna mah geus hayang geura buru-buru indit. Da puguh hatena teuleh dieunteupan ku rasa hariwang. Sok sieun si jurig hulu kaburu datang. Ah tong wakai isuk sabab lamun isukan mah awak dewek masih kene ripuh. Bisi teu kuat leumpang. Oh da jauh atuh ka Pasir Nangka teh euy. Kumaha lamun bage teh we atuh? Lamun urang geus cager. Nya hayu kitu oge teu nanaon. Si Gojin ngareret ka Darja nu keur ngelepus udud bari nyarande kana bilik. Baturna ti tadi guntreng ngobrol teh manehna mangan ukur ngadedengekeun.
Moal dewek mah rek nanahaun sajauh-jauh ke pasir nangka jeung deui da eueuh jurig anu ngudag-gudag ka kuring mah. Jik bae maraneh rek nepungan dukun mah dewek mah teu butuh kuno kararitu. Mitra cagelayu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun karana rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.